kena kunaon. Aing ketepuhan diturunkan ke jabatan gara-gara maneh. Saya mau bi nyarita kabehanana ka urang kecewa ieu mah ceng. Sebenarnya mah lain kitu, Saya mah salah sangka. Salah sangka kumaha geus puguh seremoni langsung jadi saksi mata. Ku urang dijelaskeun heulaan sebenarnya, Alah, geus teu kudu dijelaskeun. Geus jelas kabehanana ge. Dengekeun heula, Geus gandeng. Geus gandeng. Gandeng sih. Eta jadi mina bisa kabur beukan coba pikir. Ingat tuh bahasa orang mimitian asup ka dieu. Orang dibimbing, diajarkeun ku anu nepin ka orang bisa. Kerjakeun orderan nu araraneh babarengan. Seri babarengan. Joget babarengan. Ulin oge babarengan. Tapi ada orang aya masalah ge bisa kan babarengan dan menyelesaikannya dengan baik. Tapi nah aya nama ada orang boga masalah teh musuhanna nepi ka sakieuna. Lain kuduna ge bisa baik-baik saja jiga saacana. Nu kudu anu nu apal segala-galana orang ka anu urang mah can pernah wani ngagoreng anu ka batur sedikit pun. Karena orang yang pernah sahormat jeung respect nu badag ka anu. Lain mun saukur senior di pagawean, tapi geus dianggap lanceuk ku urang. Ceng. Nah, orang teh jadi siga kieu. Sakapun mah sok sedih mun inget baheula. Loba kesalahpahaman di dieu teh. Mun anu nu geus mulai tenang ieukeun urang jangan jelaskeun ka anu nu. Heeh sok kumaha ceng. Soal nu kasus duit leungit teh urang sabarna geus ngambeun nu teu beres teh geus lila. Kan urang bingung ngajelaskeunna karena urang teh boga bukti nu konkret jangan bongkar kasus ieu. Mana pas kumaha? Nu basa kamari si Rembo ngagep urang nu keur nyepong kunci kasir. Eta sabarna salah paham, Sebenarnya kejadian asli teh siga kieu ye. Nah, kunci kasir aya di dieu.